Woi, gawat, parete ngamuk. Hah? Parete ngamuk. Ngamuk bener. Ulah urang bari ongkos kieu. Ya, aing teh bicara. Oh, penjahat. Ajik tuh ya motornya gawean pisan. Nah apa teh mengadat kumaha? Leuwih-leuwih ti meong. Tong main gebuk atuh Ben, kieu lalakona jauh si Joni teh. Tapi kalau aja. Ieu motor. Nah jadi berubah jadi warna beureum. Hehe. Mana teh nya? Motor urang kan motor bule mun kapanasan sok beureum. Ah ada ini. Adanya. Oh atuh. Aing hayang mot. Bagus teh berat. Kumaha tuh? Aduh angsa lah. Kekewe ngagawean aing Cuman heula. Ben, Naon? saya ninggalkeun. Heeh. Iya, Pak. Nanjak euy. Bodoh amat. Aduh, aing boga babaturan teh. Ben. Nya ninggalkeun Ben. Ben, tungguan. Duh, naik nih. Aduh, kebayang lamun beunang ku parete, kudu urang ditelepon nepi ka Israel mah. Ada si Beben yang si Ujang kamarana. Karek mah panggih jeung urang geus eueuh deui. Bodo teuing lah. Kerupuk geus murag, babaturan dua geus eueuh. Baiklah, nu penting urang salamet ya lah. Nah mending cari aman heula we lah, urang gogoleran lah di dieu. Eta si Cupang ngeunah we molor aing sacapek-capek ngadorong motor deui si boy. Ai sia, aing karek ngalenyak oge. Aduh. Sia mah teh nyaho diri ku capek tuh jeung sar ujar dorong motor molor di dieu. Pantesan atuh tukangeun. Si Ujang mana? Ai motorna kunaon deui? Teuing pugulah rujit motor teh mogok sagala. Tinggalkeun ku aing di ditu di tukang. Da urang sieun keung atuh ka teang ku RT mah. Sia mah Ben. Meni tega ka babaturan teh meni ditinggalkeun kitu. Tong kitu Ben. Buat bantuannya atuh si Ujang. Sugane atuh meni teh geus ngabantuan si Ujang asup ka surga. Sia mangarekeun ka aing tah maot bangun atuh. Juga kebetulan ku mana jug. Ari teh sieun ku RT mah. Embung. Urang sieun ku parete, nya panas deui. Geus lah urang dagoan di dieu lah. Tuh si goblok bisa nyamahan ka batur can sarwana sih model. Tuh Ben tingali karek mah diomongkeun panjang beheungna. Torojo oleh tuh Goblok tingali. siapa ninggalkeun? Untung aing teu panggih Pak RT. Mun panggih moal teh dikepret merang mah aing. Jeung tega di sia mah Ben ka babaturan teh. Terus si gaya kahayangna mending ngolo rek ngajajanan, tapi ti ka ayeuna jajananna eueuh. Slow tuh. Ya maaf tuh ganteng. Jangan marah-marah wae tuh ganteng. Nanti gantengnya hilang gerak. Ngabangus ya siluman kutu hayam. Geus jang geus. Geus saya nama reureuk heula ada capek ngadorong motor teh. Tadi buru dulu aya caya di jero ya, Bro. Coba di tah. Wih, hebat lu nih, Cek, bukan nu kieu. Anjir, boga babaturan pengertian pisan. Geus teh jang siapa keur mah beungeut goreng patut, adat goreng patut di sama ulah arahan pisan. Geus jeung Siti geus magiring bingit giring ngidit di. Geus ce nama kieu kunaon Pak? Teh make amuk-amukan. Jadi kieu Ben. Oh gitu. Jadi nempo nu ngariung. Sieun corona makin nyebar gitu. Eta Ben matakan kemah urang tong sok ruang riung kieu lamun naik ngobrol teh. Social dispenser we. Dispenser. Distancing balagu. Kita lulusan STBA teh. Oh eta. Ari STBA teh naon Ben? Sakola tuluy.
Belek angot. Eta. Enggak, ngobrolna. Ayo mah mending bantuan orang benarkan motor itu. Hayu ah. Kenaon di mana kieu? Jang, motor teh geus bener-bener teh hirup ieu teh. Coba gajruk ku maneh, urang moal. Ieu teh metik aja, teu tiasa digajruk. Sajang bating rantena atau gigina sih teh? Metik itu motor metik. Sugan tali kuplingna. Metik itu motor aja metik. Motor aja metik. Bos, kemana? Arek balik ka ieu mah. Balik ka imah. Ari ieu salendang saha, Bos? Mana coba ningali? Kayak urang buka heulanya saeutik. Tuh, Oh, anu si Dina itu mah. nu si Dina, Heeh. nya si Eca lain. Heeh. Tinggalin meureun. Tinggalin. Heueuh beureun sugan we atuh. Aing geus kapanggih kieu mah salendangna bawa ku maneh ka ditu, siap. eta si bosnya. Ke di imah we. Heueuh siap. Eta si bos beungeut jiga nu kasieunnan. Aya kunaon, Bos? Tadi Pak RT ngamuk di ditu. Ulang ngariung. Bisi ku corona, urang oge jeung anak urang ti kapapisah. Hayu, Bos. Bisi urang kacarekan, aya nama urang ari ditu yuk. Ayo. Hayu. Jang kumaha tuh jang? Aing geus minta nomor aya we pengganggu. Kumaha rek apel hari we. Lah, ngabantuan maneh mah urang loba ngabatina. Nah kumaha kitu Jang? Atuh dasar beben mah teu ngaca geus mau bebentukan saayana hayangna kanu geulis deui. Atuh kolotna teu narima. Jangan bawa-bawa fisik aku atuh jang. Dah gimana lagi atuh ini teh geus bawaan pabrik urang teh bisa protes. Tapi urang mah resep Jang ningali topi maneh. Sigana bari numpak kuda gagah tah. Nya puguh we urang mah gagah da turunan Mick Jagger coba mun si beben make topi ieu. Moal teh eraeun mah kudana ge. Jambangan hayo we moyo kan aing. Lamun urang make topi eta, urang jadi pembalap. Pemuda berwajah gelap. Dan naon atuh bisnis jeung maneh mangan sial wae sial sia teh. Nya dicarekan wae ku kolotna manggihan awewe, nya motor mogok ngadorong sorangan keur panas poe. Hayo we sia. Heeh Jang, detik kamar ge si wewe geus kaambeut, sok mawa sial. Oh, sok tuluy ya hina aing tadi ka bibir can ngabarudah mas ya bangun yang dicekek logor ku aing hiji-hiji. Geus lah gawe bareng ngobrol mah mau beres-beres. Burukeun ah si kaburu wegah urang. Kunaon maneh nu wegah, motor-motor maneh. Pan urang mah kedua. Beres mennya. Was, burukeun juga. Pinter maneh euy. Jang, deh ke. Ana mana curhat ya? Curhat naon deui si teh atuh beben Sunaria? Ya, Kang Rona, kai mara. Aduh, ieu teh geuning bumi, Bos. Ayolah, atuh mangga ake bade tengah serananya. Aduh, satada ararisin ari kitu teh. Sok Kang Rona calik lagi ka. Di dieu carikna. Di luhur atuh Kang Rona kan aya kursi. Sok Kang, kopina Kang. Karepotkeun kitu. Kopi sarang. Bos, nah kamana nih asa jarang pring kieu ya teh. Kaleresan menuju pengawasan. Oh, nu pengawasan. Insyaallah ya geus kada Sok atuh isi. deuleut. Oh, mangga hatur nuhun. Atuh pali dia ieu. Ayo bosna pali mana? Jadi kira Rona, Leres. masalah kucap-kucip tadi, Mohon. upami tiasa mah, Mohon. jika ingin nyari usaha pun kurang kali, Oh, gitu. harga dibuat satu balik kamu. Ari si bos atuh make teh angtoong. Pantadina, cenah mah pemandu nate Rana. Oh, gitu. Aneh ari si bos mah bisa dibawa-bawa ku budak leutik. Sudah orang ge, ari ngumpul masalah Rana mah hayang. Dua lebih baik di rumah milik. Ari bos resep karana gitu. Kadang-kadang sih. Waduh, eta si bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, kieu teh ya. Pak RT buka kacamata. Kacamata. Nah, itu teh deui. Belah mana? Tidak. Hei, Pak RT eta kok bisa tak suguhan ti bos? Geus lah ganeng. Angurana bantuan we ieu tamap.
Iya teh tadi bantuan kumaha ieu teh tah kasih bos atuh Pak RT. Lain, ieu teh mah teh loba lamun kuduaan kesel. Eta mah urusan RT nu kieu ngalain urusan saya hanya ka urang ka dieu. Emang eta data naon Pak RT? Ieu teh data warga anu baralik di Jakarta. Ieu tita tadinya Pak, eureum lampu. Yeuh ai Pak RT eta buka. Dasar Pak RT. Ayo atulah Pak RT. Urang garawen ieu teh mati atuh. Nah, gitu atuh Pak. Bos, bantuan. Kita aing gawe di stop. Museup teu menang we lauk. Kumaha rek boga duit geura. Cek urang mah kieu Ben. Museup bisa wae menang lauk, cuma maneh tong ngilu. Kunti wae istighfar Bangus dengan aing tas ya. Topi aing murah. Topi aing pura-pura mahal, itu mahal. Meuli nage di kupu kilen, aing teh jeung Mr. Bones. Mahal ieu teh. Aduh, boga babaturan teh nu hiji goreng adat emosian, nu kadua baper hirup mah teh piraku kudu dirukuyah mah ku aing ieu. Gade deh. Geus kieu nama urang geus bantuan manehnya mengendarkan motor. Oke sih. Kieu nama urang kadeukeutan deui si Mojang. Aing geus sarang heo euy. Cek, maneh milu bantuan aing boga rencana ieu. Cara kumaha teh Ben? Kieu cek. Pan sore ieu nya, sore suka liwat. Nya si lantun-lantun teh. Tah, bisi aya si Abah jeung balad-baladnya. Kumaneh tah jeung si Ujang tahan. Rek kumaha we carana mah? Rek dicangcang sugana pohon toge, rek dibeungkeut sugana tiang listrik. Tok teh teuing urang mah moal paduli. Goblok sih teh. Eta kakolot doraka. Aisyah heureuy atuh goblok. Aing ge kieu ge masih kena boga pri kekolotan euy. Kieu nya lamun urang sukses minta nomorna pokona sibukeun lah kumaneh si Abah jeung balad-baladnya. Tika urang sukses menang nomorna. Lamun di mana urang sukses ku urang ku urang. Tina maneh ku urang dibere nasi bungkus kumaha? Aing mending kena duit 20.000. Sia mah nya nyaho duit teh eueuh aing bisa gadikeun KTP ari nasi bungkus mah. Enggak sejang mending sangu, loba sangu mah pugu-pugu seubeul kana beuteung. Geus, pokona sangu titik gak pake koma. Pokona rencana ieu kudu berhasil. Lamun gagal, karunya we skenario. Kudu ngarang di carita ti awal. Karena tambah sutradara di sakalian yang kameramen dihijikeun. Keur bae aing ieu nulis skenario nama. Kok aing siksa we maneh. Tuh sutradara tuh karunya tuh. Keur menjadi sutradara bari jeung nyekel kamera. Naon sih teh mau aing? Atuh Ben, aman lah pokona mah. Pokona maneh kudu sukses. Nah, iya my brother ai hidupnya. Ke sore jalankeun misi. Kieu lah tulungan. Oh tuh. Urus apa? Urus RT. Ya, masing sini dapur-dapur juga oke. Tetap saya akan serang heo. Mission Beben sukses. Insyaallah sukses. Bro, rencana apa? Repot. Heula. Nah, urang ieu mah kira leumpang, pan aya motor. Oke sih, nah make kudu lempang. Lamun orang kena motor asa kurang keren. Kata mah bih kanyahoan. Oke sih. Musik.